Putra-putri Indonesia tanjarkeun seni pribadi lah tantungkeun citra mandiri kurasane lumaku dina waktos suci murani kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pokoknya dia mau hiburan ngaragetkeun duduluran sarana urang sadaya kang ada rukman tiasa patepung deui di mamat dipupus di kan patepung dengung khusus nanti samapi diwati parana yaga munurang liwiwitan tentu mo kamalinaan laku sok make aturan sagala raja ngugalan Allah hapantenan nu kasuhun kapatan geningan naga ngalit kersaneng nu masuci tak jara tulis dengan jali Laiwang tina pangajak na jaman nu melit jerone ati repuk cukung sewiyunan keningkatkan pangwangunan ngilang kabudayaan Bekasri ulu biang sesugana seni sunda anu asli boga diri nu mandiri Allah manawi bahan ketampi Allah judin biasana masa kalangkung Ayah pakasin jahat mur kumayagi sepiku harati tontonan jadi tuntunan nuntun jalan kasayan Ayah Kang Ujang ulah jadi keawonan nu nimbulkeun pacekadan kumaragi sepiku harati nanging mangga geninganan kekohoya awas. wala sahan Alah beres nandangan ning wadon jati suara gamalan mane ngagang di heuleum ajudin di pasar ku hari kasenian kebudayaan ujang kurat nama mepeli jasana sanes lumayan asarana Lokalis mata kayung-yung di pasiap kuariri pokok di anu hiburan Bakasri imajang aitan mendapat judi kali ibu ibia tepang nu direkan salajengna urang imajang imajang aitan medang ibia tepang ibia tepang nu direkan karena lagu wirah mana
nugalis mata kaya Budak Jepung sewuyunan Alah. kakak Sa. Ai. Panama panangan panganten kupat kape godak dia mah godak dicampur kukupai nyerewi kucung agebrak Apa tingkar patramolit nugelis nugelis As. matak Eh. ayung ayung Kadinya Ap nyeriwik mah nyeriwik lucu agebrak Tuh coklat ieu bawa tingkarapat ramo nyemprit Budak cerik. Botengan Alah. peteng olahan Solo yo. Rekak topeng rekak topeng mataga nyeriwik mah nyeriwik kucung agebrek nugelis mah tak kayong-ayong dasar teraing kedatun Tuh dirapsukan sejendangan nugelis mah Pak Judi batak kayong-ayong Eling wiwitan Tang tumoka malinaan Aku sok magaturan Sagala jeung anggerang Lagu lampanu utama Saya budi kasasama Kanapa pas teh narima Tawis jalmi beragama Hariring nu matak nyaring Alang nu matak ringrang Nyaring sok beda kageuing Udang sok beda kagendam Seniman jeung seniwati Malah pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan malang pujangga Sunda boga rupa-rupa wanda najan ukur sederhana dihargaan diupah cirina nya ka bangsa nya kana budayana najan anu sederhana diraksa di dama-dama utamana seni Sunda warisan para pujangga nu dicipta di baheula geus ngajungjung ajen bangsa pangpangna para nonoman omat kula eta rekeraan komo lamun jeung sian ngagarap seni sorangan Patek kadana nu moyang tangtola baguk nodana pakasri Kumaha? tapi niat kedak kebat Pak Judi
teh narima Alah. dawis jalmi beragama dikeolkeun cuah mun urang eling wiwitan neng tangtu wata moal kamalinaan Allah laku sok make aturan sagala rejeng ugaran ai Kecamatan ai Kecamatan benang warga mangga urang sami-sami mangga urang sami-sami sing taguma raja gumati gesan ngamomule seni kabudayan ti Pasunda ngijabar penerangan gesan ngamomule seni dipirek parawi agang musnagak mah nasangga kawi aswarga teras kakupina kemangka pojang katapang kumaha bae kucire jaga capir hata bingarang kawang atau paha berang peting tangkal tangkil jeung candana diala belah dituna ari singkil anu nya ngawangun pikeun nagara mun urang eling wiwitan tangtu mah kamalinaan nyawang ka alam lekasan tangtu mah kalalan joan rek kala ibung kauma kada bisi awe surat kada nolong kasasama selamatnya heran ngaragama nyerega kada dijaga bola sadada awas kejuaraga ser aku jere ser. amna
Pak Hajat sareng Ibu Hajat kapayun. Ampalas ngaraga jati pelataran mata Tungkuran ongsa sirungan ketika Gus jadi mangsa rempuk cukung sayunan kita budaya Sunda utama saya budi kasama saya budi kasasama saya budi kasasama mun orang bisa mawangna dina toga dai gunana diharga diupama dihormat mah di dama kanca mitra kanca mitra kadang harga pejudin mangga orang sami-sami kebudayaan kebudayaan kasanian jasa nama sanes lumaya curan parosid kalapama Pahadi Sulaiman kalapa di alun-alun takana Parosid takana di kolobay Soloyong Kang Ujang kabapa bikayung yun parasid anu bagus aya joah hanya Pahadi kahula bay kumaha ngalahiris Pak Hajat kang ada rukma ngalahiris diraosan Pak Judi Pak Kasim tangkal nama Kang Sarano aya piano sagung aya Pak Kado Sida Mukti joah ngajak seri pekades hahare awasan hanjak kalma hanjak temunut lagu nyangakeun joah mun mandi mah bola mun mandi kumaha kade sabunan Soloyong ngagosokna aparosid pinuwalatra ka urang pancangan mun jadi jangan Pahadi obat aya
mimiti rombongan Jara mimah di Kanggalan Grup Pajudin Jarami di sisi situ Saloyok kumaha salajengna kumaha mah pahajat kali ibu aya ngojaya nana kumaha babe seueur eta nu ngaganggu pakades satu masuk kumaha nyangakeun kasadayana para nonoman ceuh katapang sareng tandana di pelakman di parapatan Kang Ade Rukman patepang moman urang Singaparana name ayeuna patebati sesebelakan sampai hidang dina upi dibantuan dikatarekeun abi nina Pajudin kali ibu kana mulih sesama pang terkenal pada Sulaiman sama terkenal nyangakeun ceuh ka urang Tanjung Cagat urang Kalimati Dukuh kumakuring obat kumakuring kumakuring Korea mah bahadi Korea bari ngobae iya monggo di mah parosi monggo kahuluhongan budi pakadas ai agama jami utama kumaha wayana wayana nyisi kudi aduh aye wayana nyisi kudi BI Citumang sponsor sabarnya urang kumelar ulah kendat Kang Ade Rukman nya ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu awon perlu disinglar kodarengkong wong tekong klekang lempang kecek Kang Ujang notong pabudak sunatan ngegana Pajudin obat aya parosit ceuh balon haturan budak ngararebing kawana pakades budak sunatan Hajat Ibu Hajat kodarengkong dikecekan aya panganten ceuh Baramarang ungkang obat alatan iring-iringan ser suka bunga gogonjakan pakadus ganung gondang cagat Ibu Pancasila kita besar para kancang obat tukang kanang tukang kecek kawana budak sunatan eta kudare
Parosid nu tepat budak sunatan aparosi Mari lawas nyegana penting kolot budak ngararibing kawana budak-budak sunatan takut darenggung kata digajrekan keur maraung lekung lekang aletan pahadi iring-iringan suka bunga gegonjakan ganajang Pancasilatna ditebel saparacanca parosi eta tawis dedeng tawis nineng nyangakeun mah kasadayana pakasri semangga tami lumayan Bapak Samad Bandung nyangakeun mah Samad CPN Bandung kasadayana sorot socan nembus rasa gilerna Kang Ade Rukman tembus jantung naha bakal kapi banda munggu hati jadi bingung penasaran lamun tecan dina kanan parosi ari saksana jan Bapak teh atos rimitang moal diantosan abdi moal kanuliang tapi bukti nanyalahan ngales tapak pamitan pipisahan monemokeun dahan pikiran ari dipeheman geneng kalah ngajauhan satu masuk onggas aya nuliang dua janji moal awas kanulian tah dunia kadinya betaya tuh kaditu ngarancang mantaya ngahilian alon-alon asal kelakon cah jaya jin kumaha palitan cerame luhur Kang Ujang nganggur berang peting Pak bebene direbut batur ulah Allah awas harian Allah nganyanyari ai anak dengar kumaha salajengna cah keranjaran mianda ngajak pelesirang
suganteh mo nyeri abang guys tapi lumayan dapat kena kersorangan ngaleos tanpa alasan taya beja aja sapanjang tajan kasorang mual wale ajudin dari pimelang mual wale da panasaran lamun tajan kalakonan angin peting ngadalya diang pahadi rek mepak wancana peting tuh kirim takar ajudin tongit sedetik barang ibu aduh sadana dia tuh masalah jangan aja tongeret tongkar tongeret 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 girit tongeret tongker sadana pinuhat pasien aduh pianuhan pasien matak songkanu rekanjang hayang burung burung mulang bakasri sorata giret ka gagang aduh mata kuaras mata kuas yang kagagas mun nyawang alam katukang sagala nuka alaman asarano kalangkang kabeh nembongan Wangan di luhur gunung asarna ngurung deket deket pasir ulung kawing lewa jemping barembing nyoras rangenge
sarepan Tuh kan itu. Nah, kadina. baramodan hayang hirup babarengan Maha cuah. Setawening tamanate aya daya manteng asih nu kacipta mangsa tepang nu nembongan mangsa anggang Pajudin aya di mana eta mane capek kang sareng damilarian depak pantes kepanyipta pancen teu rupa tanpa hasora hayang amprok jeung buktina kang ujang lebat mah lebat aya mejana iraha atau iraha kang sarana deui tepalau buktina Pamah nada, apa nada? Maka kemalinaan Kang Judin dipisana tanembongan kehemat dilangakan urang panjangan ngalangkah Madinah lamunah hayang gerak sasarengan hirup rukun sauyuna maralogena pikiran pancen eto hirup mamanyurangan nakaka kemalinaan mane capek milarina di papantes kepanyipta panjudi tak baru apa tanpa sora hayang amprok yang buktina lebat aya bejana lebang teu aya bejana tepung lawung yang buktina Koreng kieu balu karna urang Singaparna nu diri kabungbulengan mun penting teu waleh nyaring mun berang sok kaguna makeun kalinaan dipilasana tanemongan pakusro maralogena pikiran ngangkan Madinah lamuna hayang hirup pakusro eta sasarengan pasadut maralogena pikiran iraha atau iraha apa kusra deui anu bageun tepung lawung jang kirimna bebak siu kaci cadas ngalaman cek kaci koleh mari jauh sok ngawas-ngawas tos caket ante malire wangi tadi apa kusro anu bageun hate emot kasalira Allah, mama nada, apa nada? sasareangan Kang Ujang anu ngalamun bae
Joko disaksian Abah Leor tetap asih tuan Abah Leor tukang rokok tiji benang di jangan kang sarana pukulan purnama ngemprang Walah obat wangi tadi kumaha coy Kusro hati emot keselira Mamah ireng alam penting musapan rambut nu panjang tobat sumarabang sumarabang sama rambut nu panjang ngaik hati someleket kana kabayangkeun Pak Kusro keur waktu paduduaan angin peting nyingraikeun rambut nu panjang tetep nganjel nope no parah naati Bakasri rambut no panjang nomor tengah hati kore jamu alas jamune kuning yo mas jamu alas jamune kuning pulawas mah ketemu mani ujang awang-awang Pak Kusro deui awang-awang si Mega mandung awang-awang si Mega mandung apa rusin tanggilan kandasi site tega nyawang ora tega nondung kalingan kebecekan Allah iya iya mas tega nyawang ora tega nondung ibu jang kalingan kebecekan jambu air jambu medeng susu lain janora kita jabal gendeng dan wae kebeki abdi saguan alah penjelipan traman mobil piat mobil PW ketinggalan kiat palai dahar dahar euy wong seneng galangan teneh martabak eta salawean kapanane kapanane dikeresekan Kusro dikeresekan ketemu Ai, ai, pada ai, ai. dewekan eta meuli kolor salawean kapanane kapanane bapana kala udut ketemu pada dewekan parepet jengkol jajahean kagencet curug jejeretean punya tidak jengkol kada curug sama jaluk duit kerupuk salawean ngabengkok ora duit gergarap leh sugan teh keur naon nyalang bae Pak Kusro
ser ai ser aye salah sepon jangan pajudin malang malang mekar ronggenge kang dalam grup sida mulih alah iya ya mas ora duwe duit nyelang bae ai ija 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 aja gadung malinjo apa judin obat gadang melinjo gadang melinjo apaan aja senang aja senang duwe baja lara wis kangen mondak ora bisa ngaso ija 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 aku dah sambung Lukman anu bingung bae kata kadang sambung kadang sambung pegawe jamu ser katuk sore hidup campaka mekar katuk sore ati nebiang wis kangen wis kangen ora ketemu anase ija anase ijo anase biru kang mas anuman biru biru sete Suprat jasa iki ana ngendi alah karena wis menang Kang Supar keturutan si gadang alah iya nate janji awas desa iki apa bah saiki ana ngendi obat carane wis menang liuli keturutan
Kang Supar. Ora gila. Alah. Pada Solo yo. mana nyari taing jorek hati kita melarga Alah. batu cari kuring sarangan aduh alahi tegak taing enet bori gurunya ngesuk Pura tunggu muka kentulang beti jerik sorangan uteng teingan nyari moal benang di ubaran kajen tutumpuran baik itu penasaran pengorek ini pengurang can batian Pengerasrakeun tala tilu sakalian. Alah. kebutuh lalaki curaling boga rasa ieu aing tebenang teueling-eling kuteng teingan mana nyari teuing Alah, kunaon itu? jerik hati ditampilarkeun Ade yang disawer tuh. tebenang tu diubaran kutang teuing Alah. aya Pak Kusra Kang Ale bingung Barosit Aywan Bapak Suprat. kembang baet Pak Kusra kuene sagu kemana ditukutu wong kasep masuk prat dayan gemoyo yen wang sulman aku nemelu ae kereta Pak Kusra dahi Aya. rone tegang Walah. mana Ap. jangan kalau cinta pas aja ditinggal Aye. biar pelan Awas. kita bersama Ketek. hari yang Pak Kusra Aya. kalian Kemana aku soy? nama tong melang bola rek bingung ora ukur kaderupan seharian dari mana Pak Kusra katanya Lin ayo Pak Kusra Aye. dari sawah turun ke kali dari mana Pak Kusra datangnya cinta Aye. dari mata turun ke hati Bas. naik kereta Pak Kusra turun di Tegang pohon aren jajar limbah dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo masuk
Kusra. Aduh, iya mana ngebual.